cerita yang sama, berarti ini kisah nyata. Walau terkadang dia selalu tertimpa masalah, tapi dia selalu gembira. Ayo belajar sabar seperti dia bisa. Ayo kerahkan semua kekuatanmu di dunia. Walau panas terik matahari, hujan turun lagi, tapi dia ternyata selalu sengsara. Ini tentang cerita, tapi hanya pikir belaka. Kalau ada cerita yang sama. Tuh, Cak, awake mah resep kan laki nu awakna maco. Lain awakna gendut. Untung Aca mah maco ya, Be. Maco naonna, Cok? Wong sigo gitu oge yang cacingun aing maco di manana sih teh? Sembarangan sih mah. Ini kieu maco ya, tuh berotot. Tuh, kotak. Emang Cak leungeun maneh mah berotot. Cuman eta tah beuteung. Pot polotot gitu ge. Ih. Gak naon wae ini polototan. Bener cek si Dida tah. Awak maneh terlalu gendut. Urang lampun lagi meni seubeuh ting. Tuh kan bener teh cek urang oge. Tuh si Uwa oge ngadukung urang cik teh. Untung dinekeun, Be, ngomongin si Dida mah. Emang sirik tiba lagi ka urang mah, Be. Hah? Sirik? Naon kudu disirikeun Cak di maneh Cak? Maneh jeung urang oge beungeutna gantikan kena urang Cak ka mana-mana sih teh. Mana adung? Tanyakeun ya ka Pak RT penjuru dunia. Sanu paling ganteng di dieu. Anjing kasar. Geus atuh lah. Raribut wae, isu kene oge. Oke lanjut deui beurang. Geus saca maneh ayeuna dieu teh mending kene. Bener ta Be? Halus. Udah ulah ikut campur. Imah urang urusana urang jeung babe urang. Ieu teh masih kene ribut sih. Tuh Be, si Aca Be nu mitina. Geus nyawa urang ngegas. Kunaon maneh ngeluh ngegas? Geus we urang unggul ngegas mah. Kan urang mah ngabejaan Cak. Nah maneh jadi ngilu ngegas. Maneh ngebejaanna bari ngegas. Astagfirullahaladzim. Saha sih gas teh? Udah aing lancar digas yuk. Angkat. Duh. Ya waktu emang mesti bisa diakalan ya. Terus offset aja. Emang kudu diet ya. Diet parah ya mah ya. Harus offset ini. Tapi lamun diet stok dahareun urang bisi Dida diumpat. Data urang berkurang ya. Terus kita si Dida nu jadi untung. Urang ke buntung. Percuma Cak, aik nepikeun ke kaca jadi dua, nepikeun ke kaca peupeus oge. Mana mah angger, mana perubahan, ieu mah kuduna diet. Oke? Cek urang diet. Tong sok ngambek. Oke ya, diet ya. Diet. Mau diet.
kebiasaannya ketua amplifier ya. Ampun. Isuk-isuk pengutan arek ngutang deui. Tumben isuk-isuk pikiran geus jorok gitu. Jorok naon? Eta mana tadi ngomong kutang? Hutang sih. Hutang. Ple. Jadi mana nya? Urang rek ngahutang. Teu nyambung ngomong jeung maneh mah. Maneh teh nyambung teh. Urang mah nyambung tuh. Cuma urang lagi keur teu boga duit. Geus apal urang bangetan geus maneh mah tuh. Mana buru dia? Bang maneh jeung duit arek meuli naon? Urang keur meuli obat tuh. Obat gendut tuh lah. Mah teu karempeng siga maneh. Boleh dah itu dah. Sekalian urang mah meulikeun. Geus, mana dia duitna? Tapi sarua keneh urang anu mayaranna mah. Nya teh sarua lah tuh. Kan urang minjem. Oh, katuh, kurang antar. Ple. Dah, mana ke mana? Beli masih kayak anyeli ya. Urang arek meuli obat penyubur badan, Cak. Gandeng tuh main nyorobot wae. Di mana rek ka mana dicak sorangan? Mana beli obat pengurus badan dah. Maneh mah Cak, tong meuli obat pengurus badan. Duna pengecil perut. Cak, di dieu yang meuli obat teh, Cak. Yeh, orang mah tak biasa beli di warung. Orang biasa lagi beli di apotek, beda kelas. Tuh, memang di dia ya tuh. Iya di dieu mah justru lebih murah. Anggus tuh, mana rek beli nya mah? Nang mah kata Aya ribut naon ieu teh rek marili obat ka urang naon ieu teh. Wah, bener oge ya cek si Dila jeung Bang Sarayam. Mulina mending kena di warung daripada di apotek mah leuwih mahal. Beli di apotek mah. Tapi kela. Urang gengsi lah mun cenah kepanggih jeung manehna. Ini kena kewe teh nungguan manehna mangkat, urang rek beli. Mun aya, urang pasti jatuh ieu harga diri urang. Mana mang obatnya mang? Obat naon atuh beuli na aing lieur mereanana. Obat penggendut teh ya. Oh, Nu aya cocok ayeuna. Kan. Lah, rese deui leumpangna keur kieu lah aing. Yo obatna. Tah, Ple. nah bawa obatna rek diubaran mah. Da, ini obat teh kos kieu warnana, juga sirup. Beda bau dah gitu. Cek bae tuh ngaranna ge meuli di warung sama rek busung itu emang minyak. Rek balik lah, Ple. Itu jawaban lah obat teh. Kawe di imah tuh, soalnya imah obatna diminum geus mandi. Assalamualaikum. Salam. Motong naon eta? Obat teh obat panggede awak. Rasaan orang mah penyubur tubuh. Kayak lagi penyubur rambut jeung kumis, jeung tumbuhan. Nya intina mah beh lah sarua penyubur ieu ge. Deuy. Sok nanya si babeh mah. Obat penyubur. Bogaeun kitu nya si eta we. Babeh. Mandilah langsung minum obat ya. Ya obat ulang teh aya di dieu. Lama itu nunggu tadi dapur lah. Bobo juri gimana? Ai si Aca, nu obat teh di mana wae? Pikireun panci dia. Cek mau buka warung ge minum nangis mandi. Urang geus ganteng mandi. Minum heula ah.
Oh, tuh itu ningsin tuh teh. Kenalan mana tuh? Mau Pak RT, atet urang geus kaluar can. Nongol naonna? Tah, untuk mana nu nongol mah? Ah, Pak RT ngomong teh sok jujur. Nya maneh? Awak geus jiga pantot 2B di tembong-tembong. Lain gitu Pak RT, soalnya orang geus minum obat penumbuh otot. Sama obat penumbuh otot di pikiran. Taruh di pikiran mah hutang maneh ka urang. Tenang Pak RT, masalah hutang kayak kurang dibayar. Tapi engke ngeun otot urang jiga aderai. Oh no. Yo, dengekeun. Awak maneh mah jiga aderai. Aderai henteu, kos manuk murah mah heueuh. Urang bingung Pak RT, anak buahna hayang gede otot, malah siun-siunan hutang. Lain jadi otot, mau aya urang jadi krempeng. Mikiran hutang. Pep. Makan. Asa karek dieu lain dahar teh, malah dahar deui. Beuteung kami keroncongan. Cenah cik si babe meuli obat diet. Nah, jadi makin reweg ieu mah. Kami kayak bingung. Reaksina beureun. Kade di mana? Salah obat di. Mah mungkin. Kade di jika nama maneh meuli di warungnya. Ku babe dibere duit loba, disita meuli di apotek. Ka ditu weh. Urang ke masa-masa pengurusan ya kan mah. Hiji gering dirawat, ieu rawat gue makin gedut. Sini dia teh ka mana nya Pak nya? Teu kaluar siang saminggu sia. Heuh, nya teuing. Bete nungguan di dieu euy. Kurang challenge we. Ayo sok ayo. Jawab cepat ya. So. Iya. Kecap warna Ideung, aspal warna ideung, baju urang warna ideung. Batman ngapungna Kibar. Hiber. Di mana Batman ngapungna hiber? Ya hibar lah. Kan Batman ngomongin sayap. Enggak tuh. Batman mah teu hiber. Batman mah naik mobil sih. Ya, orang oge boga tebakan. So, sebentar. Pancoran arahna ka mana? Coran. Barat, Salah. selatan, Salah. utara, Salah. timur atau timur terakhir? Salah. Ah, kemana tuh sia? Nya kahareup lah. Abah BTW aing di dieu teh. Buru aing sampun. Ayo. Aing ngiri kuntu teh reaksi obat teh anjing. Oh, itu. Astagfirullahaladzim, Cak. Jangan barang dahar wae. Biasa reaksi obat pan di teh. Beuteung geus buncit oge. Mana dengan barang dahar wae da. Kira randing be kan ke masa-masana be. Mana Encan be, itu mah sepona. Ieu teh keur masa-masa ngabegangan. bogangan kumaha. Barulah cenah gitu. Mana mah? Fungsina aya dina struktur obatna. Naon be mun gara leuing kieu? Ningali dia lanceuk maneh, barang dahar wae. Didla. Bae tuh aya nyamper si Didla. Oh, sudah. Ayo kada dia. Wah, Si Dida teh ka mana sih di saminggu? Teu kaluar wae urang bawa batur. Kulin. Si Didla mah dirawat sih di RS Ramayoman kamar 2002. Teuing sih teh ada obat
mah apa namanya kagering gitu mana ngobat rahang gitu. Jadi orang rek nanya hari BCL tandanya. Siapa aing nanyakeun si Dida kadon BCL randa. Tapi heueunya BCL randanya. Aing BCL teh saha? Eta si BCL mah babaturan urang nu persakola STM jurusan otomotif. Ayo naon rame-rame kieu cenah aya beja si Dida dirawat. Ayo mah beda ya ka Pak RT. Ini teh ka dia lah, kumpulna ka dia. Aduh, ya ketua amplifier. Goblok teh ngagandengkeun ngarwaskeun we aing. Aduh. Ayo urang teh kuat euy. Gara minum obat. Obat otot. Tah cek urang ge, ieu mah urang curiga ye, maneh meulina di mana? Aduh. Si Dida di mana, Ca? Gara si eta teh beli obat di warung. Aduh. Oh, jadi maneh meuli di warung, lain di apotek, ha? Urang dibere duit gede teh. Ieu mah RT teh geblok sih hargaan pisan. Sugan digaji 2.000 ieu mah RT teh. Sebenarnya saya teh ngarinung obat naon sih? Mana coba ningali obatna? Yo. Iya, obat ayo tah. Obat di warung. Pantesanan cek aing daang wae anjing ieu mah salah obat, Bron. Ieu mah obat penggembuk badan sarua. Ieu di sintu tingali salah di saruana. Ieu mah obat sari rapet maneh teh. Pantesan teh bisa kiih anjing. Parupa, mantakan ulah meuli obat di warung. Aduh, ieu kumaha atuh, Ca? Nya. Gara dia sih, si Didana dirawat. Yang rapat. Aduh, ieu kumaha atuh, Ca? Muas gitu maneh mah tuh. Maneh yang cager. Hayang, Bener ya? bener. Yakin? Pamalikan nasi padang 3 bungkus. Akan tadi bungkus. Akan. Pas mal aing, Pak. Ai si Dida obat naonnya di rumah sakit. Tapi beja nama enggak budak. Enggak budak. Jika nama obat nyamuk.